Tapi barang diteges-teges ku si kabayan, katembong kalangkang langit dina cai, manehna ngarasa luang. Neuleu sawah sakitu jerona, padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan siga jero sote ku kalangkang langit. Ceuk si kabayan dina jero pikiranana, ambu-ambu, ieu sawah jero kabina-bina kumaha dialana eta tutut teh, lamun nepi ka teu meunang aing era teuing ku nini. Tapi eta tutut teh sok dialaan ku jalma, ek dilegetan bae ku aing mah. Geus kitu mah leos si kabayan ngalaleget, barang geus meunang dibelitkeun kana nyere, dijejeran ku awi panjang. Sabab pikiranana dek di kajauhan bae, moal deket-deket sieun ti kecebur. Si kabayan ngadekul ngalegetan tutut misa poe jeput. Tapi henteu aya bebeunanganana ngan ukur hiji dua bae. Kitu oge lain beunang ku leugeut, beunang soteh lantaran ku kabeneran wae. Tutut keur calangap, talapotna katempelan ku leugeut, tuluy nyakop jadi beunang. Lamun teu kitu mah luput moal bebeunangan pisan, sabab ari di jero cai mah taleugeut teh teu daekeun napel. Komo deui tutut mah aya leuleueurna. Diimah ku ninina di daguan, geus ngalas salam, sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran ambleng wae tuluy disusulkeun ninina ka sawah, kasompak si kabayan keur ngalegetan tutut. Nah, kabayan ngala tutut teh dilegetan. Kumaha da sieun ti kecebur, deuleu sakitu jerona nepi ka tembong langit. Ninina keheuleun si kabayan disuntrungkeun, brus anclung ka sawah. Hehehe, geuning deet. Crazy.